Wah, ngeri Arayak tuh. Wah, ngeri uing. Wah, lupa parah deh kayaknya. Wah, ayat. Hah, kasaung ini. Wah, sangaran dong ngeri teh. Wah, nonton. Jod, woi, kemana itu Jod? Mana aja? Dek murak Jod. Murak. Kemana? Ada danau wes. Baradak di danau. Ah bener, danau tuh berada. Wah. Ayo tuh bareng. Ayo tuh, kita boleh ke danau eta. Tuh. Tutut di Makan mana? minum murah. Wah, cik kesan gede teh. Wah, kumaha ieu ngaranna? Bintang 5. Gimana, Pak? Ini udah. Duh, si Dadang nggak mananya? Bejana ngangun meri di danau. Itu gening si Dadang. Dang. Woi, bro. Dang di tetangan juga teh ka mana pek teh di dieu ngangon. Dia tuh. Kumaha, Dang? Sehat, Dang? Alhamdulillah, kumaha samulihna? Alhamdulillah, Dang. Kemana deh? Ngahaja Dang nengan didinya tadi menilieur pek teh sugan teh di mana pek teh di dieu. Ah, di tetangan da urang mah teu kudu di tetangan geus gede. Atuh da urang teh hayang panggih geus lila pupeureuheun mau panjang asikane umur ayaan. Oh, syukur alhamdulillah tuh ari kitu mah. Naon ayeuna di lemur gawe sapopoe? Kieu we sapopoe ge uing mangangon meri, Bro. Bae syukur naon wae nu dilakonan nu penting halal. Meni ieu nya Dang naon di lemur meni asa geus lila pangling gitu. Pangling. Meni tis ceulih harang panon teh ari di lemur mah. Itu urang bari ka ditu. Ka mana? Po pamandangan. Ayo atuh geus lila ke jalan-jalan. Ayo tuh Jod, mana mau ngopi wae. Nah deh yeuh. Oh iya bener. Pasangan nu mana eta tutut. Anjir mantul bener. Cacing teh di mana? Di dieu. Halo mari tuh. Yuk coba cing tuh. Murah. Ada murah teh meureun. Kudu make umpan Jod. Di dieu jiga nama Jod cacing euy. Cing Jod euy. Wah, iya Jod euy. Coba euy tah ya euy. Ieu lo aya Jod nya. Tah, mana wadahna? Kuleungeun teh Jod ka dieu cacing di baradag ieu euy. Alah, ngeunahna tutut. Mana mau ngopi wae. Mana urak mana? Ih, sambah mah. Terus euy urakna. Mana kurak mah? Kok mau we? Bejana cenah baradag ieu euy. Belut teh. Beja meureun. Betul dah, urang mah pan asa percaya karena beja. Tade jong. Atuh ari urang teh istiaran mah jong teu namanya kumaha Allah we atuh. Cacingna euy Jod. Atuh mana sekali hari bergi cacingna. Lamaan Jod. Ngalalanya, atuh teh, ngaran ngopi wae atuh ngalalanya. Alah, di baradag euy, wah liar nyobana dengan harian Jod. Lah. Iya, lah menah kieu tutup. Wah, namanya ngopi wae tuh Julian euy. Aya teu? Aya. Cing. Wah, liang keuyeup ieu. Dina ka itu dah. Si Jod, dina. Si Jod. Mana? Teu ka ditu tuh.
Sok. Wah, dia. Jod. Ayo, tah. Ieu liang Jod euy. Sing. Ieu mah jiga nama liang belut Jod. Pas Babon jiga nama. nyangut teu. Wis disangkut Jod. Wah. Tuh, tinggal Jod. Tuh, tinggal Jod. Bener. Sangkut ya? Anjir. Sangkut tuh, tinggal. Wah, ieu Mantap. babon. Babon tuh. Gehel ya mah. Ki ati ngurak mah. Tuh. Bener. Tutut geuna teh. Tutut heula tuh. Anjir. Makan khas Sunda ya. Sunda tapi kaki lima rasana mah. Wah, cing. Nya. Ini hese euy ngeunah ki sabaraha euy. Mantap. Pasakan inung urang. Mantap yuk. Mantapnya. Pasakan indung mana nya? Nya heuh. Ngeunah kieu bener. Mantap. Anjis, mantap dia tutut. Mau bakot tuh? Mau bakong tela. Ngebahas tela tutut ya. Meskipun di lemur tapi subur. Nya tuh bergizi. Pertama lain sing ieu. Ieu teh ubar cenah euy. Ubar naon ieu kieu? Ubar naon? Hayang meureun. Ubar hayang. Iya teh cenah ubar. Ubar naon? Ubar konengeun, mata koneng. Akibat teu boga duit. Ubar naon teh mah kututut. Kututut. Berarti halus Mantap. vitaminnya. Vitaminnya gede, vitamin C, vitamin D. Jeung nu kieu mah bebas teu na zat kimia Jod. Kimia. Makanan Sunda alami. Tutut memang PN. Bisa ane nung maneh masakna Iya, yeuh. atuh lain sing. Teu sebot itu nyangut, urang ngadaguan heula. Ieu mah nyangut kudu dagoan Jod. Dagoannya. Itu. Teu Jod euy, teu hanya. Wah, cik atau eyang menta belut lah, hiji menu gede atuh. Jangan dipager ini. Wah, pakar kumaha cik eyang nu ngageuleuh di dieu menta belut tuh baradag mah nyarangut lah. Angut, tapi tadi sangut. Kumaha nyangut teh disangut teh? Tadi mah digusur ka itu. Tapi henteu aneh euy. Hanya Cik itu karuhun di dieu teh menta belut nu baradag atuh. macan hadiah meureun. Heuh, hadiah teuing atuh. Ka urang we udud mah atuh noh jeung hadiah. Kudu amitan atuh. Amitan ka saha? Teu ka makhluk-makhluk gaib. Goib pamitan. Ka urang we hadiah mah atuh. Yang di palenung kitu ngomong teh. Nya jepal neung atuh. Teu ulah sompral di macan. Sompral. Sabar we tungguan ulah sompral di. Sompral. Ka urang hadiah masuk ka dia. Mana bakal we? Ya Hadiah mah ka urang. Hadiah ka karuhun. Emang karuhun teh beuki udud. Masih ngamek. Make ngamak. Sagala pirak. Karuhun mah teu beukian udud, karuhun mah. Urang ki udud mah hadiah. Kudu disambut ku urang teh penuh hirup. Sambut. Emangna rek pidato kudu sambut. Aneh wae. Kitu bisa kedengeun. Usaha. Ai nu kitu mah tuh. Teu apal di mana ayana bawa teh keur di dieu aya. Dia mah urang jeung maneh Jod. Sok aya wae maneh mah Jod tahayul kitu teh Jod. Lain tahayul ieu mah nyata. Nyata we. Percaya kanu gaib maneh mah. Percaya mah ka Allah, musyrik percaya kanu gaib mah. Itu kan aya gitu. Yo aya gaib mah kan mahnya gaib. Hadiah ku udud. Moal kieun hadiah ku tutut. Emangna ngecerokna kumaha nu gaib eta ku tutut. Sarina. Sarina urang Bandung. Sarina. Gitu nyangut bulasin kieu nya. Aing mah bulasin. Geus neangan dia. Kemana tuh? Neangan deui ka dieu ka luhur ah. Jod. Kemana? Ka ditutup. Ayo atuh bae lah. Wah, udud ngopi tutut. Lain bantuan ngurak atuh ah. Pusing teu menang wae ah. Teu menang wae belum aduh. Geuyeuh kumpul euy. Loba teh batur menang 30, 40 di mana ngalah hiji ge hese. Maneh dah ngan ngopi wae tuh. Kita hadiahkeun heula udud. Hadiah ka saha maneh udud kudu dihadiahkeun we. Ieu teh lalawara sembarangan. Samarangan mah bolein samarangan ieu mah simpangan engke tuh. Naon hadiahan heula? Di dieu ieu euy. Biang euy. Mana teh? Cinta. Cik Jod eta Jod. Sok. Ain bensin Jod. Ieu liang euy. Ieu bensin.
tapi hadiahkeun heula. Hadiah ka saha Jod? Mana ribut hadiah-hadiah we. Ka urang hadiah mah pan urang udah dengge maneh mah sok ngomong kitu. Tahayul we maneh mah minta hayul bener. Bener. Benernya dang di dia keslila di lemur asa pangling asa Atuh. harina komo beul pangeda di kota istilahna alam. Duh capek. Iya, urang tadi ya. Dang hari itu naon dang? Kenaraon dang? Oh, itu mah tuh nungurak. Oh, nungurak nu ngalabelut. Oh juga rame atuh dang. Ayo orang tadi tuh ningali. Pasti rame mah di dieu mah. Mari silaturahmi. Can nyedotnya. Can nyedot. Tah, waktu menang wae atuh di belut teh. Cik atuh eyang. Nyangut. Eyang Kalem kalem atuh sabar. Sada eta kudu amit tah. Hadiah ka Mang Ujang. Di dieu mah cenah ulah ngomong sombral. Sompra. Aduh, lieur Jod euy. Nya. Lieur euy. Pengaruh dahar tutut mah nya lieur. Wah lain tutut. Iya mah iya Lieur alami. sirah kalau ditulang ieu. Lieur bawa kunaon eta. Nya mata ulah ngomong na. Ngomong naon maneh lieur Sampai istirahat. Aduh. Naon Mang Jang? Kunaon? Lieur Jod alah. Lieur. Aduh lu ngongkil Kunaon? sirah aduh. Lieur aduh. Lieur. Lieur. Mang Jang. Kunaon Mang Jang? Hah? Astagfirullah. Tunggu nungurak tadi. Gerak pegang gitu. Alah, dadang. Ayo, ayo. Kunaon dia? Mang Jang. Tolong. Tulungan buruk. Jek. Buruan kunaon? Dang. Kasurupan. Kasurupan lain dang. Tuh, anjing kasurupan. Mang Jang. Kunaon dia? Sareng saya, yuk. Woi. Kunaon? Yuk, naon? Kasurupan dia mah. Kasurupan sok kitu beran. Sareng saya, yuk. Sareng saha? Aing nu ngageugeun di dia. Kasurupan dia mah. Kasurupan aing mah teh kagarutan. Tanya biasanya suka ya kahayang. Ada kopi. Kopi itu. Kopi hidang heudah. Luak. Mau mata ngeudah bau ciki. Pahit kopi itu mah pahit. Mau ngayang kopi hidang ngai jeung udud. Iya mah. Kopi. Yang kopi. Yuk dang atuh mengejar ka warung pada kopi hidang. siap. Ku uing mah. Kurang bisa. Jadi kopi. Dang lila cenah. Hayang saya. Eyang bulu kakanco. Atuh ai kitu mah. Dek ngaya naon mana Beda nyuhunkeun Nyuhun kenaon? peranti usaha. Usaha. Mohon. Apa pendosa mah mana ikut dagang? Gitu. Naon? Udah kang naon kumaha itu setek kalieur ke aing. Minta kumaha ya mah. Dia reklan naon mana Panek dibere kopi atuh. Kopi hidung ngeras kopi hidung nah. Eulah. Tapi hayang kawin kumaha? Yang kawin. Ana angkat awewe nu geulis itu teh. Oh, Yang kawin mah. Siap. Kayak kopi sekedeng deui. Lieur obat. Nya Sarua yang kawin di sarua. Yang kawin. Geus buka we can. Can deui. Oh, can mah nyamal kawin itu teh. Budak turun patang deui kunaon? Naon, Jang? Mama. Tadi tuh, alhamdulillah. Dek mana? Itu anu kasurupan. Kacisurupan. Kasurupan. Parura nita kacisurupan. Aduh, ieu mah. Ayo ka ditu mah. Hah? Itu anu kasurupan ngeun kopi. Engke lah ke Parura da abina bade April ge heula. Lain ka parura itu anu kasurupan nang kopi hideung. Aduh, ieu mah. Hayu. Oh, Parura di ditu. Hayu. Ke Parura. Kenaon Parura di ditu? Lain parura. Ayo ke mana? Tuh. Hah? Kasurupan. Parura kacisurupan. Aduh, kerusuh teh. Ini nak aja kopi teh ya. Tuh sudah datang. Wah, lila kopi teh sudah ya. Lila kopi teh. Lain parura anu kasurupan. Kacisurupan. Mama ka ding. Kopi mana? Yo perte.
Ieu mah budak. Kasurupan. Kasurupan mah. Kasurupan. Aing ngalagu. Teu balik maneh mah. Ih mah ngalagu mah. Ieu kasurupan. Iya tulungan. Ubaran. Iya kasurupan. Halus ngalagu nama. Astagfirullahaladzim. Iya kasurupan. Astagfirullahaladzim. Kopi mana kopi? Tadi kopi. Lagi rumah kopi. Kopi. Kopi mana kopi? Sok Pak. Ayo mah. Apa mana? Kalaguna tuh. Halus kieu mah Kopi. Kabar lagi saya. Parah kasih surupan. Tadi cenah Kasih surupan. ngobrol. Ayo ape? Lieur. Iya. Bere tutut cenah diuruskeun tutut kata budak. Wah, kudu dibere tutut ieu mah euy Sok bawa sok. Ok wawalkeun ka ditukeun. Kopi. Putus cinta naon itu? Ka ceurik ieu putus cinta. Ieu tutut. Tutut. Nuhun. Mau atuh saya ketok mangketuk mah. Mana mah? Bahaya Balik wah gebar wagra. Reyo barang bro. Ngoplek. Aduh. Ngeunah. Bingung. Aduh, salah ngopi tutut. Pasangan saha? Geus. Oke, eta mah bahasa. Geus. Guru. Itu kasurupan. Tadi karek nyadar. Isukan urang teh lain kasurupan. Aduh, karek nyadar. Pangikeun. Solusi ya. Kumaha solusi? Ada kopi mah. Tadi kopi. Aduh, kadon diuyup. Solusi. Berat tutut emu. Mau yang tutut mah mana nebake aing mah tebagi toto. Keluarkeun euy. Keluarkeun ieu. Jam sabaraha keluar? Ayo, ieu mah kunaon? Geus, kita balik dah. Kita bawa we. Biar lah. Biar. Balik. Wah, ieu kumaha? Oh, matak ge lamun dina tempat. Ieu mah kudu kieu atuh. Sabisa-bisa we urang nyampe. Sok. Carana. Tos eyang ayeuna mah. Punten we. Di rancangan abdi aya omongan nu teu pararuguh. Halo, Pak. Tepararogo mana teh ha? Hampura. Dia. Tos we. Hampura. Gua di Hampura. Sekali-kali deui ku aing dibawa kabeh. Ulah atuh. Ulah atuh urang. Karunya deh ieu karunya radana. Kera. Ngus. Keun. Nah, kalau diuyup sugan ieu. Aing nasib lanjut bismillahirrahmanirrahim bismillah. Nah, baca naon mana eta? Balik. Masih mah sadar. Alhamdulillah sadar. Mojang ya. Alhamdulillah mah. Sok udah. Aduh, nah jadi lama-lama orang ya. naon? Ya, matana ulah sok ngomongna di dieu mah. Tadi sugan urang sare ieu teh. Oh, sugan teh naon tadi keur di ditu tuh keur ulin di dieu. Ngurak ieu teh urang teh. Garuan untung aya urang. Iya ngiuhan di dieu dina hanapeun cau. Lain orang si Dadang naon ngageroan Pak RT teu balik. Wangi di jalan teh kurusuh. Aing urang kurang. Matak ge sugan teh Kunaon? Gerbegan. Wah, gerbegan urang teu nanaon. Mana masuk urang jag-jag. Ieu mah nya urang gegerbegan mah teh. Heeh, sok gerak kararator tempong teu gegerbegan mah surupan. Sompral di dieu mah. Ieu Urang mah teu nanaon. buktina geus meuli kopi tadi Kopi aja meuli kopi ieu nu ngingkig. tadi nu ngikik. Urang mah teu ditu teh ngurak caritana urang teh lieur. Heeh, mana urekna? Itu di ditu meunang. Oh, ari di ditu mah Nyurup karuhun kurang oge. Karuhun mah nya karuhun nyurup. kemarin cerah meureun tadi. Cerah naon? Lain dang sompral tadi. Oh, pantes satu. Sompral segala. Omongan meureun aya nu dijaganya. Aya nama urang. Iya. Sok pecat ke lajat bunuk jod. Asa berat. Tah aya nama kieu we nya. Tadi teh.
pelajaran orang sararea. Bahwa orang teh ulah ngomong ngomongna ulah sompral dinu kieu mah. Ulah mincra Nipit amit ngalah mental. Bener Jod, salah urang Kayak mah kudu amitan heula bener Jod Urang teh da lieur di ditu teh tadi teh dak panas liurnya ieu cuaca. Tadi cuaca. Da ketingali keur Lain dahar tutut meureun tadi teh liurna kitu. Pencetan kitu Jika nama omongan mana sirah atuh punu pencetan. aduh iya mah Lain. Udah pencetan mantap. Aduh. karek di Kalembur geus aya kejadian kieu nya. Aduh nama urang balik we. Balik ayo ah. Balik we nama lah ulah ieu mah. Ieu agak urang atuh. Aduh, hayang akot deh. Ayo. Lagi break. Oke, iya. Dulu break. Ada anak-anak. Rahmat gak mau peran. Hai guys, di sini saya nggak peran dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di channel Nang Haris. Saya Nang Haris, Roni Ojod, Ujang Bahar. Ada Fajar, saya Dadang. dan kali ini kita udah menyelesaikan syuting atau pembuatan film yang temanya adalah kesurupan. Jadi intinya film ini dibuat hanya untuk hiburan dan edukasi, yang bahwasanya kita tidak boleh berkata apapun atau berkata kotor di tempat apapun, dan kalau kita misalkan ada di tempat manapun kita harus selalu kalau istilahnya dalam bahasa Sunda itu pamitan. Dan kita lanjut ke Bang Ojod. Gimana Bang Ojod? Ya, untuk saya ya itu untuk pelajaran juga buat kita semua bahwa dimanapun di tempat apapun kita harus berpamitan, jangan asal ngomong sembarangan ya. Gimana Bang Ade Fajar, bisa tambahin? Ya intinya jangan ngomong di tempat yang harusnya pamit dulu lah, istilahnya harus jangan kasar ngomongnya ya gitu lah. Ya harus dijaga omongannya supaya Kita selamat ya. selamat. Selamat oleh Allah. Ya, dan buat kalian semua ya, ini film edukasi juga. Ceritakan ya, orang yang kesurupan, orang yang suka ngomong kasar ya. Jaga mulut kalian semua ya. Karena mulutmu harimaumu. Jangan suka ngomong yang tidak enak ya, apalagi di tempat-tempat yang katanya angker-angker begitulah. Kita harus saling menghargai, saling menghormati juga ya. Lebih baik diam daripada bicara yang gak enak ataupun bicara yang Tidak penting. yang tidak penting ya. Jadi intinya mah gitu guys. Terima kasih buat subscriber Ya, kita terima kasih. yang Ya. sudah mendukung. Jangan lupa like, subscribe, Subscribe di channel share, Nang juga Haris. komen, Ya, komen. dan juga bisa ditonton atau dilihat juga di film-film yang lain. Dan dari film ini apa istilahnya Ambil positifnya, buang yang buruk-buruknya. Buruknya ya, jangan ditiru adegannya. Dan ya mewakili kru yang bertugas semuanya, Ya. dan juga kameramen Rahmat Nugraha pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga kalian sehat, panjang umur, dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.